Kiai Haji Jainal Mustofa. Kiai Haji Jainal Mustofa seorang ajengan ti Tasikmalaya, Jawa Kulon anu gugur sabot ngalakukeun pemberontakan dina mangsa pendudukan Jepang. Pamarentah Republik Indonesia ngangkat anjeunna minangka pahlawan nasional dina genep November 1872. Ngaliwatan serat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64 tahun 1872. Kiai Haji Jainal Mustofa gelar di Desa Cimerah, Kacamatan Singaparna, Tasikmalaya dina warsi 1888. Di pasangan Nawapi sarta Nyi Ratmah. Sawaktu alit keneh namina umri sarta sabalikna ti pasantren getos nami jadi Udaimi. Sajaba menang atikan formal di Sakora Rahayat, anjeunna diajar ageman ti sagala rupa pasantren di Jawa Kulon nu ngajentrekeun anjeunna ngabogaan pangaweruh ageman nu lega sarta maher bahasa Arab. Di antarana pasantren Gunung Pari salila 7 warsi, pasantren Cilenga Singaparna salila 3 warsi, pasantren Sukaraja Garut salila 3 warsi, pasantren Sukamiskin Bandung salila 3 warsi, serta pasantren Jamani salila 1 warsi. Dina 1827, Kiai Haji Jainal Mustofa ngadegkeun pasantren anu mangrupi cita-citana. Pasantren anu didirikeun dinamina Pasantren Sukamana, anu tempatna di Lembur, Cikembang, Girang Desa Cimerah. Ayeuna Lembur Sukamana Desa Sukarapih, Kacamatan Singaparna, Tasikmalaya. Nami Sukamana mangrupa nami pamasihan ti jalma nu ngawakafkeun taneuh pasantren kasebat. Sabaraha warsi saterasna warsi 1833. Kiai Haji Jainal Mustofa ngagabungkeun organisasi anu didirikeun ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ajengan atau NU, serta diangkat minangka wakil Rois Syariah nu cabang Tasikmalaya. Jainal Mustofa mangrupi kiai anom anu berjiwa revolusioner, anjeunna ngagem atikan anu sifatna non-kooperation, henteu paling didamel sami kalawan pamarentah Balanda. Sacara terang-terangan anjeunna ngayakeun kegiatan anu ngabangkitkeun sumanget kabangsaan sarta daweng ngalawan kapendudukan penjajah. Ngaliwatan hutbah-hutbahna anjeunna sok ngarajang kewajiban politik kolonial Belanda. Balukarna dina 17 November 1841. Kiai Haji Jainal Mustofa sareng Kiai Ruhiyat di pasantren Cipasung, Haji Syiroj sarta Hambali Safei ditewak pamarentah kalawan tuduhan geus ngawisuna rahayat kanggo ngabarentak pamarentah Hindia Belanda.